Binjai, Dita, Binjai, Dita, Binjai, si Binjai, kayak deh ah. Dita, Binjai, Dita, Binjai, Dita. Duh bingung euy. Dua anak milih orang. Orang bingung milih mananya. Akhirnya bisa balik lagi ke kampung ini. Meski kemarin waktunya singkat, tapi di sini cukup berkesan. Orang-orangnya pada ramah dan baik-baik. Ada Pak RT yang lucu, ada Bu Im yang lebih lucu dan baik hati. Sebelum ke rumah Pak Le, ucapin dulu terima kasih sama Pak RT dan Abu Im. Bener nih Mak, cuaca sasih di Korea kieu tiris-tiris kumaha gitu. Padahal gimana di Banjaran nih. Bener orang teh kudu curi star heula teh ayeuna anu teh lemper engke. Lain lemper, maksudnya teh gemper gitu. Nggak bisa bahasa Korea orang tuh. Makanya jadi idol Korea. Jika si Minho, orang teh kudu bisa bahasa Korea tuh. Amsa Hamida. Keraretu. Nah, suara lo jadi kieu. Bisa ini masih kena bahasa Korea. Keraretu. Bisa ngurus jika namanya. Nah si Acu ngomongnya gitu nah gerem. Oh demam drakor Korea teh eta tulinghe teh ngaranna teh. Nah tulingho ih sangaranna teh poe deui. Astagfirullahaladzim, anda mau dileg-leg lagi. Gelah si eta si Korea pokoknya. Aing nurutan si Acung, tungguan. Si Mamang kunaon nih? Kurazo, amigos. 听了很心情常很舒服，很心情好呀。不是这样子。重庆的汉堡一家还有茶，真不是习惯了。Cung jawab tuh Cung. Orang juga artis drakor Cung. Mang, salah setelan atuh. Nah aktor drakor teh gitu. Mana sih ke tukang bapau? Tidak tidak perlu mau pehong. Kacau. Oh Cung, salah setelan Cung. Melah kalau harus mendalami Cung. Ayo mana nah setelan gitu Cung. Apa dah Mang? Orang mah keluar casting drakor jeung pemain Korea. Apa sih Lee Min Ho? Mata kurang setelan kieu. Geus lah Mang, baturan mah enak mah. Jadi luar main orang, balas setelan kitu ge. Cung, mana ngelon casting teh? Jadi peran naon Cung? Kebenaran Mang, si Min Ho keur mencari bintang. Jeung peran eta film horor. Cung, mana jadi pemeran utama Cung? Hebat mana Teh Cung mana tuh Mang, orang mah jadi pemeran utama. Pokoknya mah jurig anu pang hadena pokoknya. Sama jadi aktor utama merankeun juri, salehana ge juri Cung.
Orang nu penting mah orang mending si Ceminho. Geus mah ayeuna mah bantuan orang jadi lawan acting lah nya. Ame orang ngos casting. Ah siap Cung, ku mamang dibantuan Cung.红青看见好了，你这啥红青青好，太丑好了，这好。 Si Mamang ada gitu. 红青青是还得是红青青，我觉得。 Terus hal gitu. Ay, si Mamang gusto niya. Ay, 哎，这个好是哎，红看得下， jadi mau we Mang. 这红青青是啦啊， Aing mau. ngomong gitu Cung, kan masuk panggilah Cung. Aing mau. Cung, ada aktingnya nih Cung. Nanyaan si Cung mah Hah, balik ya. Si Mamang nggak bisa ngelawan orang. Benar tiba juga semau mah. Aing mau. Tugas beres Bukades kalem. Struktur kepengurusan posyandu geus beres. Ngan urang ngarasa aneh keneh ieu teh. Kakara di Indonesia kader PKK dijabat ku RT lain ku Bu RT. Ieu teh di satu sisi mah urang teh bangga sa Indonesia ngan urang hungkul. Tapi di sisi lain piraku PKK dicekel ku lalaki. Asa bingung aing. Ieu ari pemajikan teh. Pak RT lagi apa ya? Struktur kepengurusan posyandu. Ketua gerak PKK Romli. Pak RT bukan ya? Assalamualaikum Pak RT. Struktur kepengurusannya karek beres yus aya nu rek posyandu teh. Waalaikumsalam. Yalah tuh karek beres. Neng Dita genian. Iya Pak RT. Pak RT apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Neng sehat. Neng sehat kumaha saudara? Alhamdulillah Pak RT. Saya juga sehat. Alhamdulillah Neng. Cuman kieu Neng semenjak kepergian Neng teh asa sepi Pak RT teh Neng. Sepi kenapa Pak RT? Sepi. Hate Pak RT teh aduh. Semenjak kepergian Neng we pokona mah. Kenapa? Jadi makan tiap hari biasa nama 5 sendok tembok Neng. Ayeuna mah jadi 2 sendok tembok. Masa iya sih makan sampai 2 sendok tembok? Neng. Sendok makan lah Pak RT. Tah, eta. RT-nya ada-ada aja. Maksud teh, Neng, aduh. Bercanda terus Pak RT. Ngomong-ngomong, maksud naon Neng ka dieu deui? Ya Pak RT, saya mau mengucapkan terima kasih karena kemarin udah diizinin buat PKL di sini. Sekalian saya mau mohon maaf ya Pak RT, kemarin pas mau pulang Dita nggak pamit dulu ke sini, soalnya buru-buru. Kemarin tuh waktunya terlalu mepet, jadi Dita pergi deh tanpa ketemu dulu sama Pak RT. Maaf ya. Teu sawios Neng, pamingke ka payuna Neng aya kaproyogian deui ka ART we. Tapi ieu teh kieu Neng. ART teh aya misi nu teu acan kasampaikeun. Ieu mah misi perkawis hate Neng. Gawat teh, si Acung teh, si Acung pingsan. Naon ari mana Jupri? Datang jujung. Kada ruas we mah. Baiklah si Acung mantep kegeda sadar sorangan main lama. Bener teh, itu si Acung kekasurupan, kerja di ucing, tong dililahkeun teh, si jadi mau nganceng teh. Si mah Jupri anger ngagung wae. Cenah nyatakeun deui can keburu deui. Buru teh, teh. Si mah ganggu wae. Soalnya Neng nya sekedapnya tuh ngurusin lah warga dinya. Ayo Neng ah. Iya Pak RT, mangga. Dita juga mau pulang dulu. Tai kopi teh. Kamana sih Neng Dita teh can datang ken nepi kiwari. Udah jalan macet gitu. Ditelepon, di SMS, itu nyambung. Mau enak naon gitu di jalanan.
si Dita ka dieu teh kan nuhunkeun ka si RT. Padahal mah kudu nganuhunkeun ka si RT mah. Si RT mah dibere hate sok mantah jantung. Untung teman tamplau ge. Jadi mah kurang kudu masak nasi goreng. Dita. Ayo kebenaran kernolol di luar sih mah. Daguan sama song kemana-mana. Abang rek ngelempiaskeun ka amarahan ya. Bener ada si Mas tega pisan. Celelini tika cerik geti sampai puting. Untung abang rikat nanduan ku ember. Menang salabu. Dan orangnya karena sakit. Awas Mas Walang. Mulai toleransi sama Mas. Mai, bet naon bang kali datang langsung diuk. Salam-salam acan ka urang. Salam geus beak dina mah, tinggal tarasi jeung cengek. Rek naon maneh ka dieu datang-datang jual ambek-ambekan gitu. Bener Mas, didinya geus ngalecehkeun abang Mas. Didinya geus nancepkeun bendera perang jeung abang. Didinya apal dia abang geus di mana wae? Amerika, Eropa, Sulawesi, terakhir di Australia. Nah, rek naon maneh ka Australia? Ngalon kanguru Mas. Maneh ka Australia teh kadang ngangon. Ih, bebengetan maneh mah tepan tersuling keluar kota. Bener jangan ngaledek ka abang, bener pisan sieun. Bikin dahaga abang sieun. Nah, eta cek urang di ini. Bari lagi situ Australia itu kecamatan situ. Ada kalau ke desa lah. Si sekolah agama tuh terberes juga nama si sekolah agama tuh. Wah nyambung umur cuman mah sarua teh sekolah agama maneh mah. Cing mah terek kadi terek naon, datang ke salam-salam acan teh punten-punten acan, langsung diuk amek-amekan ka urang, minum cai nu urang. Rek naon maneh ka dieu? Geus Mas, dan lain ngelingan ngomong becet 3 mesin pick up. Ngesek kitu de poin lah. Abang minta ganti rugi pokoknya Mas. Celeli ini dika kekolewakan gitu di ina. Tidak ada acan bisa poe jeput. Nah, maneh makin jeung minta ganti rugi sagala ka urang. Panggil oge encan urang mah jeung celeli mah. Makin jeung minta ganti rugi sagala, nyabak-nyabak oge encan celeli mah. Bener sih Mas. Bener pisan. Tadi nama abang tadi minta ganti rugi pokok unggul Mas. Wayahna ini mah di bungaan Mas. Usah masih sainiatan rek nyabak ke celeli. Benar sih Mas, benar bisa sih. Ini sekali ke abang ya Mas. Harga diri abang hancur ini benar. Ini nggak asup pasal pelecehan, pencemaran, nama baik Mas. Emang kia Mas, baik pihak berwajib dekat keluargaan Mas. Maksudnya mana ngomong gitu? Mana kurang dilaporkan ke polisi? Mana nggak asup pemerasan ke orang? Rek meras ke orang mana? Hah? Eta kadang ini mana? Orang jangan lapor polisi. Kita siapa? Datang teputan-teputan aja. Ini cengnya leos. Padahal banget ngegetak ku ngelaporkan polisi. Orang gitu dinasian dilaporkan ke polisi ke siapa? Abang. Anjinga jadi hatekeun Dita sami deh. Iwa hati si Moli hungkul we. Anu ngerti perasaan Oi mah. Cara nyeri hatekeun si Moli. Kamananya si Oim teh? Tadi di teteangan menican kapanggih wae. Sebenarnya mah karunya kasih Oim teh. Di nyeri hatekeun wae ku awewe teh. Nanya ka. Ngantunkeun si Moli. Kebeneran si Oim keur sorangan. Ieu mah saatna ieu waktuna. Sampeurkeun. Oim, nuju naon di dieu meni nyalira wae nya ngahulang deui. Nah irahan yang ka dieu. Nah ya Oim, da abi mah tadi ge aya di dieu. Menya abi badag ieu teh katinggal. Sebenarnya mah da abi teh selalu aya jeung Aboim teh. Ngan Aboim we tara nganggap abi aya.
Nya neng, sanes gitu maksud Aoim teh. Ngan Aoim teh sok nyeri hatikeun wae ku istri, ku si Neng Jingga, ku Neng Dita neng. Tong dipikiran awewe nu sok nyeri hatikeun mah si Jingga, si mahasiswa nu kamari teh sahanya, si Dita. Ayeuna mah fokus we ka jelemahan gigireun AA. Eta sasamari sahehe. Atuh neng, upami kitu mah ke Aoim tuh kedah nyanyi merenya. Laguna teh Sasa Marisa. Mane mah demes mending ngareurewas wae. Tapi maneh poe ayeuna meni baik hati ieu minuman. Eta mah Jai. Iya minuman meni segar kieu ka cirina. Jai. Bae diinum ku urang sikana mah seger ieu mun diinum teh. Ka cirina mah ngeunah pisan. Cicing urang rek ngasaan heula ieu mah minuman ngeunah pasti. Jai. Seger. Itu Im. Harayangnya poe ayeuna mah bener si demes pengertian ka urang. Urang nyobaan deui nya. Seger harayang ulah ieu mah jang urang kabeh jang di imah. Im. Naon wa? Niu wae. Im, urang teh tadi teh dek ngajelaskeun. Jelaskeun naon? Anu tinu botol teh oli. Oli? Im. Si urang bener. Urang mah layanan naon kasih pinjai urang nindit Oli dino. Aduh, ai neng Sasa aja. Alus minuman teh nyen seger. Tapi kira nah ieu teh asal lieur jeung bawaan teh asayang gegerungan we tuluy. Next sama atuh oli nya diinum. Lieur oge. Ih, meni resep si Aboim emang geus mulai seuri. Berarti urang geus berhasil ngabuat si Aboim teh galau deui. Sugan si Aboim teh bisa move on ti dua awewe eta. Cupring ngangkang wae aing rek nemak ning Dita deh. Aya wae si Acung jeung kesarupan segala. Hah? Aing mau. Lah si bener. Aing mau. Cung mana kunaon, Cung? Bener si Mama geus bisa sara si RT. Jago pisan Mama. Urang kudu edan, leuwih edan ieu mah. Aing mau. Maneh careu. Si kega aing nyebut careu. Sia untungna juri sia ku aing lamun jelema ku aing dihakan sia. Nah, si Mama sorana asa beuki ke si RT. Bener pendalaman karakterna Orangnya kudu edan. Sia mah kudu dibere ieu sama Wasum kieu. Kunaon ieu teh? Ari maneh kunaon, Cung? Geus sopan segala deh. Naon ari RT? Tapi mah kelatihan acting. Acting? Juga nyusulan ka imah aing boro Neng Dita diculkeun ku urang. RT mah aing sok kagum wae teh. Wah teh kudu awal deui acting teh. Si Mamang ka mana di mana? Ngurus si Amang sih. Teh. Si Acung geus cager acan nya. Ya wae jelema teh. Kasurupan nih. Kang, punten Kang. Kabi teh? Punten Kang, mau nanya, barangkali kenal Aboim? Nah, yang geus nanyakeun si Boim. Beda naon nih, Kak Boim? Mau ada perlu sama Aboim Kang. Jadi kan kemarin saya PKL di sini, kebetulan diantar sama Aboim. Jadi mau ucapin terima kasih sama Aboim. Barangkali bisa tunjukin rumah Aboim sebelah mana Kang? Oh iya, Neng Dita teh? Iya Kang, saya. Paingan salambur terpesona, bener mempesona Dita teh. Kumaha Kang? Enggak nih. Tapi Akang tahu kan rumahnya Aboim? Berenya ho, benar si Boim ya mah. Nggak tahu Neng, udah bukan orang sini. Boim mah jauh. Jauh di mana Kang? Jauh pokoknya mah Neng. Oh gitu ya Kang, jauh. Jauh nih. Ya udah tuh, saya mau ke rumah Pak RT dulu ya. Terima kasih informasinya. Mangga Kang. Mau diantar tuh? Enggak usah.
nggak apa-apa, takutnya ngerepotin. Oh gitu Neng. Saya apa Siap, rumah Neng. Pak RT kok. Siap Neng. Mangga, Siap. Kang. Iya Neng. Si RT mah tuh mere nyaho ya. Oh, nah we si Boim komo meni bere nyaho imana mah. Ampun, si Sasa udah minum oli gitu. Si Udeng kalakuan. Orang teh bersedih, popo, anjing enggak. Saya mau geruan. Aboim. Si Neng Dita kadi deui. Aboim. Aboim apa kabar? Alhamdulillah Neng baik. Neng kemana aja? Ada, aku kan ngurusin dulu nilai-nilai yang kemarin sama laporan. Sekaligus aku kesini mau ngucapin terima kasih sama Aboim karena udah dianterin keliling-keliling kampung kemarin buat PKL. Alhamdulillah dapet nilainya bagus dari dosen. Alhamdulillah tuh Neng, Oim ikut seneng ya. Makasih ya Aboim, Ya, kemarin sama-sama. udah nemenin. Neng, sebagai tanda Oim ikut berbahagia, gimana kalau Neng antar keliling lagi? Biar nilai Neng bagus lagi Neng. Udah beres masalah nilai mah udah beres. Gak apa-apa tuh Neng, hitung hadiah dari Oim aja. Oh gitu. Ya, yuk. Ya udah, ayo. Capeknya Neng. Lumayan, panas sih. Neng gitu tanah Neng. Oh, ya maksudnya. Sanes, ini mah anu batu. Masuk among di dia menang layangan Neng. Neng, angkatlah sekedapnya. Mau kemana? Angkatlah sekedap. Mau kemana? Atasan aja. Ya. Oke. Kita tunggu, jangan lama-lama ya. Kemana ya? Duh, si Aboim ini kemana ya? Udah mau 1 jam loh. Lama banget sih. Masih lama nggak ya? Dari mana Aboim? Punten Neng ya. Aboim keboboan. Hah? Kok malah tidur? Ketiduran? Iya. Si Molly jeung Pai di untung weh kemang di kuburan nih. Neng, Iya. salah resna kamari teh Oim teh tos nyanak si Molly. Molly? Iya, Siapa Molly? nya Neng, ikan kesayangan Oim. Oh gitu. Terus sekarang Molly-nya kemana? Iya, tadinya mau dikasih ke Neng, cuman Nengnya pergi, jadi Molly-nya ikut pergi. Pergi kemana? Iya, meninggal Neng. Oh gitu Iya. Innalillahi. Turut berduka cita ya. Nah, si Neng Dita mah kalau kau nyebut innalillahi, si Udeng wae. Ya udah tuh yuk. Udah mau sore. Takutnya kesorean nanti. Sakedap atuh Neng. Saresna teh ate bade aya nu diutarakeun kan Neng. Gitu. Mhm. Apa ya? Neng. Nah, Neng mah di belakangnya udah ada. Apa ya? Apa? Nggak ada apa. Kata si Nini mah bidadari teh ada sayapnya. Ternyata enggak Neng. Aboim mah bisa aja. Aboim juga kayak matahari tahu, Kenapa kayak matahari Neng? mencerahkan hati aku. Neng.
Atos neng ah. Jadi isin Awi mah gitu mah. Gak apa-apa, Awim tuh lucu tau. Lucu. Iya, makan. Neng. Iya. Kenapa? Mau ngomong apa? Salaresna teh. Awim teh cinta kan Neng. Cinta? Iya. Gimana ya? Dita tuh sebenarnya seneng di sini, suka sama orang-orang di sini, sama semuanya juga suka, sama Awim juga suka. Tapi Dita tuh sebenarnya minggu depan mau tunangan. Kita mah karek nyatakeun ngajak tunangan. Neng. Aduh, ini langsung tunangan Neng mah. Awim teh acan siap. Kedawa wartos kesini ini atuh Neng. Bukan gitu, Kak. Maaf tapi ya, sebenarnya Dita tuh di Jakarta udah punya pacar. Jadi maksud Dita pamit mau pulang ke Jakarta karena minggu depan Dita mau tunangan. Neng, nah sih akhirnya bet kedah kieu. Maaf ya. Di saat Awim cinta kak Neng, Neng malah mau pergi. Ya THT Neng sanes terminal. Anu bisa disinggahi ku Neng kapan saja. Maafin Dita ya, A. Dita Atos nggak nih, maksud buat nyakitin Aboim. Atos Neng wios Neng. Kita bisa jelasin kok. Atos Neng ah wios Awim mah nyeri hati oge. Kalau maksudnya begini, A, Aboim. Bukan si Boim ditolak sih ya. Pedai atuh jelema kitu hayang nemak Neng Dita. Calon Neng Dita mah aing ye RT. Buat Boim sih. Aboim marah ini mah. Gimana ya? Sebenarnya aku juga suka sama Aboim. Tapi mau gimana lagi? Udah terlanjur mau tunangan. Reka mana mana? Buas ditolak. Pedai sama jelema kitu hayang nemak Neng Dita. Aduh. Jeung teh lah tong rah heureui. Si didagor. Dinya mah teu ngarasakeun nyeri urang. Si Boim bisa galak oge. Teu nyangka atuh si eta mah. Paduli Boim ah. Ah, sia si Neng Dita sorangan. Eka sempetan ieu mah euy. Sampurkeun. Neng. Cuaca mendung ya Neng ya? Udah sedihnya Neng ya? Da kitu si Boim mah. Lamun ka awewe teh mamaksa we eta mah. Keun weh daya ART ieu Neng. Nah, Neng ditanya jadi dingin kieu. Wah, grogi gitu rek ditembak urang. Pak RT ngapain sih kesini? Jadi nyalakeun ka urang tuh. Ini tuh semua gara-gara Pak RT tahu. Gara-gara Pak RT aku jadi kenal sama Aboim. Terus sekarang aku sama Aboim jadi begini. Aku tuh udah mau tunangan, tapi gara-gara Pak RT aku jadi ada perasaan sama Aboim. Neng. Nah, RT jadi dicarekan. Ari si Aboim ditolak mah tuh jadi masalah, Neng. Nah ieu. Nah, Neng bade tunangan. ART kumaha ieu? Tapi itu kan bukan urusan Dita. Urusan Pak RT, urusan Pak RT, bukan urusan Dita. Kenapa harus Dita yang ngurusin? Udah, Dita pamit ya. Nah, urang kado dicarekan. Kamari ku si Jingga. Aduh, bieu ku si Neng Dita. Bahwa urang diciptakeun teh hanya untuk dimarahi perempuan.